Goblok ya. Si kojon kamanan can datang we ya kieu digawe. Banyak kudu ku aing digarap ku sorangan gitu. Lieur euy. Coba adukan bayata keneh. We ya kieu beurang keneh can datang. Piraku aing bos kudu ngagarap sorangan. Anjing bos aing ada orang kieu aya nama ye. Pasti ya aing kudu kedua ya kieu ikut ye. Nah, cek aing ge. Kudungan aing mah pacaprak pada aing telat datang gawe ye. Kumaha nya ngabangkeunana euy. Aing geus minum kopi ye kieu aing banyakeun kopi ye. Kumaha bos aing berimbang minum kopi mah ya. Duit ke bangka anjing teh. Wah, anjing balik kopi kemana ya? Ini Si kojon ieu meunina mah urut candi kumaha nih. Anjir, ari sia kakarek datang yeuh aing ngadaguan dia tadi. ampura bos, aduh yo macet kan. Geus kesel, piraku aing sorangan kudu ngagawean. Udah kumaha atuh dah mogok motor. Ampura bos, Berang gawean. Oh, nyaho. Pagi-pagi gawe. Nyaho bos, urang ge beurang kumaha ari motor mogok kumaha atuh dah. Duit tadi berek, bayaran encan kumaha atuh. Orang sabar itu dibenci setan. Maneh hayang dibenci setan? Ya, yang atuh sieu Nah, ari sia. Ini setan-setan wae. Emang teu nyebut ka maneh nyebut setan. Bos Digawe saged. Siap. Rekan aing bos. Apaan aing bulan kumaha ngalir di kamari meme gawe ngieum. Keberangan aing bos. Alasan kaberangan. Bung mayar. Lain bumayar bos. Bayar ku pigaweun bata citakan. Motor mogok bos. Aduh aing. Aing mah geus teu asup alasan motor mah geus asup. Di kamari motor ayo. Mun pamajikan gering ka kada aing mah asup akal. Ngomong nginjem duit di kamari. Rek panggil kopi kah? Sabar Pak. Ya. Kopi ah. Kopi. Emang kalau aing nya, aing mah mau ada hate ku dibere kopi. Hate aing mah teger kuat. Lain moro bos, cek kurang kan bos ya. Bos macam perak ayo aing pusing kumaha barangna. Oh, ieu kopi teh euy. Tapi aing nah gajian aing can buka duit, can bere duit aing bikin caprak ini. Kopi kamari teh aing bikin ah. Kon wae ku aing. Ya, kowe pengen kopi kamari ah. Wah, iya kopi kamari teh. Aing dibikin sia. Tapi kowe nya saneuna abis minteuna. Si Kojon tadi caritana rek panggilkeun kopi. Nyampe sakieu, jam sakieu can datang kene wae. Ieu alasan si Kojon geus teu puguh di wae. Geus teu kahati ku akal anu sehat. Buah-buah si Kojon geus moal gawe deui di aing ieu. Tah, teker nama aya tah datang dia. Bos, kopi bos kopi. Nih, Aduh dah. nyieun kopi waktuna meuni lila-lila deui. Bos gerak meunil ka warung. Ke warung itu kan nganyuk bos, teu pernah bayar. Can Ya, nungguan di warungna. pigawean can digawe kene wae. Nyieun kopi salila-lila. Panunguan di warungna tuh, warungna kinu jeung teur cai. Ieu minum lah bos. Minum lah bos. Si Sinarian nyieun kopi keur bos. Kapanan ngomong wae. Ya, didinya entong ngolo. Ya udah. Lain ngolo urang mah sayang ka bos teh. Aing mari biasaan heula kopi heula. Bismillahirrahmanirrahim. Nyieun kopi di uyahan. Teu gelo teh si Kojon pagawean.
labu. Goblok sia. Anjing aing diburak geus bos aing. Aing nyeri hate anjing tuh ngaburana bau caduk ge. Kok aing nek besan aing mah nama nyita kota-kota. Reun aing dengan gawe lain.